At least bahan konten ajang si berem, si biru, si koneng, si hideng, alhamdulillah untuk selesai. Tapi nyaeta di balik layar nakat amburadul. Tumben-tumbenan saantos sahur abdi henteu ngaguhar deui, biasa nama sok kerek deui abdi teh. Dahana apan ngiringan sahur jadi weh teu tiasa bobo deui. Entos natepan subuh teh langsung weh abdi ngadamel konten. Nyaeta ajang si berem, si koneng, si biru jeung si hideng. Bari jeung rujit oge ngadamelna da nyaeta digurumut wae ieu murang kalih. Nganyaeta da najan ayeuna beres ieu padamelan ieu numpuk soalna da kitu geuningan rajin anteng tapi sagala diomekeun. Da kitu geuninganan pada melanhana mah kukurilingan teh dibujur indung bari jeung sagala dicabak. Jadi pada melana naon teh sok 2 kali lipat salilahana masih molotot mah. Lanjut ayeuna urang ka kasur meresan kasur da teu acan diberesan nyaeta. Da nyaeta ayeuna mah abdi mah peperen teh teu difokuskeun, nu penting mah naon anu hoyong dipidamel ti heula weh nek bikin konten heula atawa rek beberes heula kumaha moodna we ieu mah. Sok aya nganana dina FYP abdi konten kreator majarna teh cenah pada melan beres, cenah bikin konten beres. Tapi da nyaeta ka abdi mah teu kitu ninganan. Ayeuna meresan kasur gera di luar amuradul, ayeuna meresan di luar gera di jero sok amuradul. Kitu jeung kitu we abdi mah da nyaeta aya khusus tukang proyek babalatakna ge. Tah di juru sisa kasur sakedik ku abdi teh dianggo penyimpanan bahan-bahan konten. Nya biasa we caritana mah kahayang nama loba hayang jadi afiliat sagala tu geuninganan nepikeun ka euneur kitu. Nyaeta kieu riweuh dinu hareureun ge da geuninganan teu tiasa teu sihana teh ampun teuing. Tos we lah ayeuna mah tong ngadumel wae mending anggeus-anggeus ya beres-beres anu tilas konten tadi. Tuh geuninganan aya paket 2 deui teh acan sempet dibuka ku abdi teh. Ayeuna mah urang beres-beres heula we pokona mah. Eukeun beres-beres teh biasa sihana gegerowan mama ieu patah. Naon hana nu patah? Ieu mah cepil patah. Nah, cepil patah ku hana mah teu nganggo anting, antingna didudutan lain. Pas ditingali teh nyaeta korek kuping dipotongkeun duanana. Ya Allah, nih hayang ngegel pisan ka sihana teh. Tapi nyaeta da kalah nyengir geuninganan di omongan teh nya geus we ayeuna mah langsung we sasapu deui. Sasapu teh masih lega keneh encan dipawona, encan dipayuna, encan dimoekeun seuseuh. Pokona mah lamun disavidieokeun mah panjang teuing. Jadi entos we heula nya pamirsa, engkin dilanjutkeun deui di video anu selanjutna.